Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wa sabbihu bukratan wa asila. Shadaqallahul azim. Sauti kita geus tadi kori. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam innama buistu liutamimma makarimal akhlak. Al hadis. Puja dan puji kepada Allah subhanahu wa ta'ala, salawat wa salam tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, oke para keluargana, para sahabatna, para tabiin tabiatna, ke orang selaku umatna, mudah-mudahan kenging sabatul ujma kin di yaumil kiamah, amin ya Allah ya robbal alamin. Anu kusim abdi dihormati pun guru pengasuh pondok pesantren Miftahul Hidayah beserta santriawati santrina hesenya. Mudah-mudahan ya Kang Haji sing dipanjangkeun yuswana ku Allah, sing ditambah-tambah kabarokahanana ku Allah subhanahu wa ta'ala, ditambah-tambah milik rezekina, ditambah-tambah santrina ku Allah subhanahu wa ta'ala. Teuing pasedak-sedak oge dikobong. Oke anu kusim abdi dihormati ya pun guru anu ti mana tadi Pak? Anu ti Gunung Haneuleum pamugi langkah demi langkah mantra ti Gunung Haneuleum ka Gunung Benar sehingga jadikan amal anu keng balasan di Allah subhanahu wa ta'ala. Oke anu kusim dihabdi dihormati para tamu undangan anu itu nu hadir ketika luar itu di masjid tuh di jero mah kosong buat. Mudah-mudahan para bapak sadayana ku Allah subhanahu wa ta'ala sing dipalanjangkeun umurna nya, sing bisa deui uang nepi kana rajaban anu ke tahun hareup. Ayeuna mah bisa mencit hayam atuh engke mah bisa mencit me wa rajaban ke